Jadi ieu bulan Ramadan anu kekinten agung sinaran mulyana urang di anu ngaos wa yutiku sareng ngamerdekakeun saha Allah Ta'ala bi kulli yaumin dina saban-saban poe min Ramadana alfa alfi atikin minanari alfa alfi mah alfa sarebu alfu sare alfi sarebu jadi 1000 juta berarti 1000 kali 1000 berapa? Juta. 1 juta. Apa 1000 kali 1000 Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Waman sing sajama baro gawe kabagusan, baro teh gawe kabagusan. Walidayhi bapak biang loro nekman ibu jeung lama. Walidayhi bapak biang loro nekman fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Ya nalu maka bakal menang eta man nadrullah ing ningaline Allah Ta'ala birahmati kawan rahmat. Saja manungana maka saya akan jantan ibu lama dina bulan Ramadan bakal menang ningalina Gusti Allah kawan rahmat nikmat. Wa ana kafirun bil jannati wa ana lan ari Gusti Allah ana teh Allah kapilun eta nganggung fil jannati di dalam surga. Saur Kanjeng Rasul dawuhan Allah Subhanahu wa taala wa ana kapilun fil jannah kaulah nganggung mungkin di surga bina wa ma min imra'atin lan ora pati-pati wedon sawiji hiji wedon awewe wedon mah ilham mah wedon ilhamnya wedon mahani wa ma minim wa'atin lan pati-pati wedon sawiti tatlubu nyuhunkeun ieu imro'ah ridho jawajiha ing ridho ne carogene imro'ah ridho ka carogena fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan illa walaha angin tetap kadwe imro'ah sawabu Maryama utawi ganjaran Siti Maryam wa Asiyata jeung ganjaran Siti Asia. Katilu hadis sautan Rasul tepati-pati istri nyungkeun ridho kanu jadi carogena dina sasi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asiyata. Amin Gusti Allah bakal maparinkeun ganjaran Siti Maryam sareng Siti Asia. Luar biasa. Jadi berarti bojo teh tuh caroge nyungkeun bojo nyungkeun ridho ka caroge Ramadan eta bojo bakal dipasihan ganjaran Siti Maryam jeung Siti Asia. Kumaha ganjaran Siti Maryam? Kumaha ganjaran Siti Asia? Jadi Siti Maryam teh dina wakos Nabi Zakaria. Nabi Zakaria teh nuju di kamar. Ari barang robet ka kamar, kunci dibuka. Barang robet ka kamar, sulit di Allah Subhanahu wa taala. Ya Maryam, Siti Maryam, ieu di mana? Saya di Zakaria. Ieu teh ti Allah, susubut ti Allah. Luar biasa. Eta bakal dipasan ganjaran eta. Kaduana bakal dipasan ganjaran Siti Asia, ari Siti Asia teh anu dikikeun kaina makamna teh seungit. Siti Asia mah bisa dibedakeun. Ieu makam saha istri saya iwati Siti Asia anu seungit makamna. Nah hileumeun. Naon margina karena Siti Maryam teh bubujang di Firaun anu eta Firaun teh gagah perkasa ngaku pangeran. Firaun teh ngaku pangeran. Eta lami atuh ngaranna ge bujang berenang aya Siti Asia di piwarang nyiaran kutu Firaun apa gitu dina naon ayana dina rambut Firaun teh Asia cenah kaula siaran di panjeun we siaran di naon di siaran we di barang kitu beunang buku dicampur murah buku teh kutu teh sasuku buku teh murah
rek dinas geuna ari barang murah kudu dicakrina tina rambut na Firaun murah kudu teh barang murah Siti Asia dibikin kieu Allahu Akbar gitu sur Siti Asia teh aku dicarekan Siti Asia teh ku Firaun nah ari manis na boga pangeran bogas nabi mah saha Allah sakitu apan kaula pangeran teh cenah cek Firaun teh sanes pangeran abi mah teu we nya Siti Asia teh nya dipikanya we ku Firaun teh nah ya kene pangeran salian ti kaula cek Firaun teh aya cenah Gusti Allah mata kaula Allahu Akbar murah kudu dicarekan mun kitu-kitu mah pembantu kitu dan nurut ka pembantu teh ka kadungulana geus mah dibere gaji ha sok mane ajaran ada gong ka kadungulana teh atuh mane teh mah dibere gaji dikorting kana teh poe eta mane teh kabede gong mah dibere gaji we kitu kan ieu urang mah ieu mah situasi mah tuh mau ditabihan terus eta kana pang jago nama jadi bujang dina kuat keimanan teh Siti Asia maka Siti Asia mah sedikit makamna sakinji bakal tepang aya ieu makam Siti Asia sabab Siti Asia teh anu bujang di Firaun kapungkur gitu maka di mana ayeuna urang istinyungkeun ridho kana jadi calogena dina sasi Ramadan amin terkecuali Gusti Allah bakal mabiran ganjaran kayak isi teh ganjaran Siti Maryam sareng Siti Asia amin ya Allah ya Rabbal alamin waman sareng jalma kodo anu nyumponan kodo teh nyumponan ieu siman hajat alihi kana pangabutuh duruna man al muslimi al Islam di Ramadana dina bulan Ramadan kodo makan kanan nyumponan kanan teh sapa Allah taala wa taala lahu pikeun man kodo hajat tahu teh hajat alihi mana teh man kadinya alfa hajatin sarebu pangabutuh yaumal kiamati dina poe kiamat satajengna saur kanjeng Rasul saja anu nyumponan kana pangutuna dulur Islam dina bulan Ramadan bakal Gusti Allah bakal maparinkeun pangabutuhna dicumponan sarebu pangabutuh dina poe kiamat engke dina poe kiamat teh kaduh pangabutuh sarebu nah butuh leuwih di sarebu butuh pangabutuh kan ieu bingsa kabeh jalma menggunakan Nabi Adam minta tolong yang sabar Nabi Adam tengah daun aduh karunya teh bara-baranya paatan kau lagi bersusah tusukan kan Nabi Ibrahim Nabi Nuh beri kan Nabi Nuh 100 tahun tak di Nabi Nuh cek Nabi Adam tuh sudah sana kanak mama numpang ageuna mama nyebut lagi bingsa kabeh jalma menggunakan Nabi Nuh minta tolong yang sabar Nabi Nuh dengan daun aduh karunya daeng bara-baranya pakan kau lagi bersusah tusukan Nabi Ibrahim senang kalancek urang dengan urang sekali itu eta ratusan tahun tak urang oge saja manu nyumponan karena pangabutuhna jalma Islam dina sasi Ramadan maka Allah bakal maparingkeun jumponan atau nabi bade nyumponan Gusti Allah kana sarebu pangabutuh dina poe kiamat sabab butuhna dina poe kiamat teh hoyong diturunan saina zaman bikin ke aral Gusti abi mah neraka sampai kitu ngaco manya neraka sirik panas hoyong ditepatkeun we nabi teh ingal-ingal di mana atuh kaitu ka dieu abi terus digiring ku Allah tah ari aya jalma anu ridho mah karena ilmu Gusti Allah moal kitu da sabab ku Allah dicumponan pangabutuhna
Alhamdulillah. Wa an Abi Hurairah lan den riwayataken saking Abi Hurairah, Abu Bapak Hurairah kuci kanya anak kauci. Radhiya muga tinggal bentuk sapa Allah Ta'ala annahu sanyanya Abi Hurairah annahu kana Abi Hurairah qala nyarios Abi Hurairah qala ngadawu Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam man sing sahajalma asroja anu ngalampuan ieu siman fi masjidin dina hiji masjid min masajidillahi ta'ala saking masjid Allah Ta'ala fi Ramadana dina bulan Ramadan karena maka ayat lahu pikeun man nurun cahaya di qabrihi dina jero kuburna ieu siman wa kutiba sareng dituliskeun lahu pikeun eta man mana man asroja pikeun man sawabul musallina ganjaran anu salat fi dzalikal masjidi dina eta masjid wasolat sareng maca istighfar alai kaeta man asroja saha al malaikatul malaikat wastagfaro sareng nyuhunkeun istighfar lahu pikeun eta man asroja amalatul arsi malaikat anu nanging aras madama salagina turuk apa dalika mangkono-mangkono lampu di eta masjid aya sirojun tegas nama lampu neon fil masjid di dalam masjid. Saur Kangjeng Rasul sing saja anu ngalampuan masjid dina pirang-pirang masjidnya Gusti Allah dina bulan Ramadan maka Gusti Allah bakal maparikeun caang pikeun eta jelema anu ngalampuan masjid dina bulan Ramadan engke di jero kuburna bakal dicaangan we lampu mapoe wa kutiba lahu syawabul musallin sareng bade dipasihkeun ganjaran jamaah salat anu kacangan kana lampu bidari ka masjid wa salat alaihi malaikat terus sareng mangmentakeun pangampura eta malaikat ka Gusti Allah pikeun eta jalma anu nyaangan eta masjid teh salagi eta lampuna henteu bareung gitu bingung teh eta jadi masalah ieu teh kantos aki haji neraskeun teh naos ka akang gaji jamaah ini almarhum cek cenah ka dieu aki pangnapsirankeun ieu mangki heuh ieu cenah kumaha ieu teh ayeuna cenah urang teh ngalampuan masjid cenah mulai Ramadan teh kan cara larang barang bersih di pasantren madrasah salat kaye tah cangan ieu nya angan cenah larang ngalampuan masjid teh hati we cangan gitu kita beri memuliakan karena bulan Ramadan sebagai Rasul saja anu ngalampuan masjid dina masjid Allah Subhanahu wa taala maka eta Allah bakal maparikeun caang di jero kubur eta jelema geus maot teh caangan jeung dituliskeun ganjaran jamaah salat misalkan salat teh tiap poe eta jamaah salat teh syuhur kagitu nya diasupkeun ganjaranna ke eta jamaah anu ngalampuan teh jeung manyungkeun pangampura pikeun eta jamaah ngalampuan masjid teh malaikat malaikat anu nyungkeun Gusti pangampurakeun dia jangan ngalampuan masjid wastagfaro tahu malatul asih jeung mangmentakeun pangampura malaikat anu nanging aras jadi aras ditangui tihang teh malaikat aras mah lamun malaikat geus keseun pasti beda hancur gitu sabab jadi aras mah sanes ieu tah jadi aras mah kumaha sih hiji bangunan tihangna malaikat itu ben aras teh aras mah di luhur langit upami eta malaikat geus keseun alhamdulillah malaikat dipasieun kakuatan saanana nangge aras mah ditangge ieu anu bet mun cara eta mah dudukan ieu kobong gitu ari badan kobong teh aya jauh teh suhunan we gitu moal bisa nangtung suhunan pasti aya dudukan itu suhunan mah anu dieusia genteng gitu tah pada teh aya tiang suhunan teh anu suhunan teh pan beda ieu mah badanna terus kalau beda dia aya tiang suhunan tah alas mah seperti tiang suhunan bisa napa pada tiang kobong batakong misalnya tah ari aras mah menangin teh malaikat tah ieu malaikat anu nangin aras bakal mangungkeun hampura ka Gusti Allah bikin jamaah anu nyangan masjid alhamdulillah Mungkin tadi poek masjid itu jangan tah ieu teh nya nyangan masjid teh eta di jero kubur teh moal di paleuman ngan palpa ieu mah
dari kak salaki eta burung malam bareng. Iya tak, iya ditariskan masalah kieu cing kumaha jawabnya eta akang. Aduh, nu naroskeun teh Aki Haji anu ahli ilmu, aya akang bodoh. Cing kumaha cenah tidak. Aya sirojun fil masjid ahiratul abidin. Teu kapangi dina kitab Durratun Nasina. Teh anu kitab sirojul abidin. Oh, iya. Jadi ieu teh lamun teh mah urang teh ngalampuan, padahal dilampuan ku batur. Diganti atuh meureunna anu ngalampuan teh geus sama turun teh tanya teh ahli mun cara eta urang we aliran wah ieu geus anu ganti lampu ya urang teh kaganti geus semangat wah bingung luar biasa tuh bingung tah ieu teh moal pareum sok sanajan eta lampuna geus pareum gitu seperti kieu moal warak dia masa lagi eta panon poe nyolot keneh nya upami panon poe atuh dicana ku Gusti Allah mah poe da ieu oge aya ku jelema mah hurungnya anggar hurung da aya jasa terus teh geus nanya bener kudu ditasrekeun nya kitu ki cenah amal kurasi mana mah dengan masjid teh lamun kitu mah bukan sekali salah mesti ganti sana we hurung kene diganti we aliran mah harga saragi pareum moal mah pareum teras we hurung sirotna di masjid eta Zainul Abidin. Ya Allah ya Rabbi luar biasanya. Jadi urang ku aya naos teh lucu kan urang hadis ieu kumaha bisa naroskeun kumaha sanapan eta dina mata-matalika sanasa lagi langgeng eta ampuna hurung kumaha pae diganti ku batur atuh pae we poe kurang urang teh moal angger caang gitu urang geus sareng diganti ku batur eta mah isyarat gitu isyarat berarti urang teu boleh urang intunan ahli barjah kagak nyarana ngocor ka anjeunna gitu. Jadi kasayaan anu aya di urusan pesantren majlis taklim akan di masjid yakin eta jalma bakal aya di dinya gitu sadayana oge bakal di dinya eta dina kitab Dahiratul Abidin gitu dina tangan kitab Dahiratul Abidin. Nah alhamdulillah ya rabbil alamin ku aya urang salit ya hadis teh ditaat urang wa Abi Hurairah anu qala man aswaja fi masjidin min masajidillahi ta'ala fi ramadana kana lahu nurun fi qabri wa kutiba lahu syawabun musallina fi dalikal masjid wa salat alai al malaikatu wastaghfara lahu hamalatul arsi madama dalikal masjid tan nawas teh madama dalikal masjid ari pae kumaha ieu teh diganti ku batur gantina ulang poe asan moal poe kan becahan da jasa tidak urang ngalampuan saha wae atuh jaman ngalampuan gitu. Terus kemudian kecap saha wae tadi teh enak mereka manggil hati ngalampuan urang ka lampu teh keke geus meunang sabulan pae lampu teh diganti we kumang ajis lampu teh bulan karang kalina ge saha wae anu ngalampuan bahasana kamus teh tah eta. Jadi aya kecap kieu Bang Haji mah lamun saliwat maha nafsiran maknana eta pasti bakal jadi gitu tanda tanya. Tapi lamun ditapakuran kecap mana saha wae kan atos teh jadi bingung kan ayeuna pae lampuan deui ayeuna pae lampuan saha wae bukan lampuan masjid gitu atos teh. Jadi berarti sana istri ge lampuan aku istri teh mana eta saha wae anu ngalampuan kana masjid Gusti Allah maka eta jama bakal jangan ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi nu nyangan ge lain jelema lain malaikat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu alhamdulillah rabbil alamin salit udah kami kapungkur teu digerakkeun kitu da digerakkeun kitu mah biasa ngabigeunana oh ieu jelas nya kitu. Dahiratul Abidin ruwiyat dan riwayatakan ani Nabi saking kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam annahu saknyana kanjeng Nabi qala nyarios kanjeng Nabi ida kana tatkala bukti awalu lailatin mimin dipeuting min Ramadan saking bulan Ramadan supidat maka dibarokot apa sayatin pirang-pirang setan wa marodatul jin jeung marodatna jin wa bulikot jeung ditutupan abwabun nirani pintu lawang neraka. Jadi di mana kali di bulan Ramadan nah sakabe setan dibarokot ku Allah sakabe lawang neraka ditutup. Jadi teu aya muka lawang neraka ayeuna mah dikuncinya ku malaikat naon cing malaikat anu nyepong kunci neraka teh malaikat maliknya malaikat bajiduna teh malaikat malik
hari malah malaikat ribuan malaikat anu nyepong kunci surga. Nah eta malaikat anu panggagahna sabab dicicingkeun ku Allah dina seueur. Jadi mun manggilan cicingnya ke seueur mah paling kuat oge satengah jam nya geus panasna mundur. Malaikat mah sanenna seueur neraka aslina. Maka jauh malaikat mah dina panasna. Tah ieu maka malaikat Malik ngonci eta neraka di tanggal hiji Ramadan engke dibukana tanggal hiji Syawal. Jadi emang neraka ditutup, surga mah dibukakeun ayeuna ku Allah Subhanahu wa taala dibukakeun. Maka urang dijalankeun naon perkara anu mata ngajadikeun asup ka pintu surga. Naon ayeuna tah ngapalkeun ada mata ngajadikeun asup ka surga. Jadi surga mah rek anu jalan mana mangila rek kana jol 7 hanya dalapan ke surga dalapan rek anu hiji ku Allah eta dikeunana. Akan menyampaikan hukum kalam Allah dan lawakannya Rasul. Jadi jelas wabuni kota wabuniro ditulakan dikunci ditulakan teh lawang bantu neraka. Jadi neraka teh dikaluarkeun heula eusina geus dikosong kakara tah aya ge di ahli kubur dikaluarkeun heula ahli kuburna wa Allah geus dikaluarkeun itu terus aya di kalubur. Ya gitu. Jadi luar biasa bulan Ramadan teh. Wayuk walam yukta babun minha itu dibuka ke hiji pantok dina eta neraka di aya muka pantok neraka mah nyata di hiji 2 3 4 5 6 7 di aya muka nutup sadayana ge wa putihat dibukakeun abwabul jinan lawang pantos surga. Nah jadi pantos surga mah ku Allah dibukakeun di tanggal hiji Ramadan bebas ngilham lah rek ka mana jalan asup kana nomor hiji walang yugla untuk ditulakan opo babun hiji pantok mina saking surga teu aya ditulakan pantos surga malaluka ari luar biasa mah ditulakan sabab ditulakan seperti kieu sumpingna Kangjeng Rasul sareng malaikat Jibril anu eta ngajaga langit anu dunya teh ngajaga malaikat kieu maka bagina wakas beristisma assalamualaikum ya malaikat saeta kaulah sana Jibril, coba dikata, padahal kan imannya, mulai mengenai contoh ya. Hari panggilan itu jadi bintang apa kenapa teh? Jenderal, jenderal. Hari yang ngajaga, kopra prajurit, palang hiji belum acur, tapi ngajaga. Cuci acur kan, kata acur kan kopra apa? Ayo tak. Jenderal ya sebenarnya ilham emang gak dia ya kalinya asuh dia usaha ini jangan Muhammad baru ke alam luar terus ini nyata malaikat sahabat baru ke alam teh Muhammad Kangjeng Rasul maka terus dirinya dibukakan pantoknya luar biasa berarti jenderal itu bisa asuh ke daratan kaulah teh Jibril sareng Muhammad dibilarang ku Allah ka eta dibilarang ku Allah kakara muka pantona teh berakan bukakan barang begitu muka panto aya Kangjeng Nabi Adam jadi nyata anu cali dina cek panto langit dunia teh assalamualaikum ya Nabiullah Adam alaihissalam cek Nabi Adam marhaban bibni soleh bagja kacida anak mama anu soleh saat Kangjeng Rasul teh meureunnan di ditu teh sawerkanya da engke aya anak kaula anu sangat luar biasa ngaranna Muhammad gitu tak ieu maka marhaban bibni soleh bagja kacida anak mama anu soleh mama keturunan maka kan kita periksa kabeh bukan Nabi Adam teh mama tulungan ujuk engke di poe kiamah sabab mama teu bisa nulungan terus maka Kangjeng Rasul teh nulungan ka para nabi-nabi nu dipayun sampai Nabi Isa kurung umatna jadi anu muka syafaat teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makana cek Gusti Allah wa qutiyat apapun jinan malam dunya babun dina maka dibukakeun sadayana kantor surga itu dina hiji pantor dibukakeun teu aya anu nutup nyarios Gusti Allah wa yaqulu sareng nyarios Gusti Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli lailatin dina saban peuting min Ramadan dina bulan Ramadan salah sama rotin tilu balikan Gusti Allah
nyarios dina bulan Ramadan di ruang sulam. Hiji nyariosna hal min sa'ilin fa'utiyahu su'aluhu, hal min ta'ibin fa'atuba alaihi, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Eta Gusti Allah. Hiji urang teh keur bulan Ramadan. Hal min sa'ilin naha aya anu minta sabogatan. Hal min sa'ilin naha aya anu nuhunkeun. Eta jalma fa'utiyahu makarek maparin Gusti Allah ka eta jalma nu minta su'alahu kana pamentana sa'il. Maka orang sadaya dina bulan Ramadan nyuhunkeun ka Gusti Allah, ya Allah muga-muga abdi hoyong dipaparinan ilmu Gusti anu manfaat. Ceuk eta jalma teh maka Allah bakal paparikeun ilmu anu manfaat. Dina bodoh eta budak jadi nanti sabab minta ka Gusti Allah hoyong dipaparinan uninga ilmu Gusti anu manfaat. Eta hiji. Kadua, Gusti abdi teh bobolot buat dosa kamari teh. Tah ayeuna teh abdi teh hoyong dihampura dosa abdi teh nyata tobat teh padu balai maka Gusti Allah diterima paminta tobat maneh ku kaula luar biasa. Katilu hal min mustaghfirin nah jama aya nu hayang dihampura teu cenah fa'aghfirullahu lamun aya nu hayang dihampura ku kaula arek ngampura ka eta jalma. Jadi tilu cairan undangan ti Gusti Allah pikeun umat Kangjeng Rasul da umat nu diparaeun atos teh aya katun umat Kanjeng Rasul, saur Kanjeng Rasul, saja mah anu menta pertulungan ka Gusti Allah kalawan Allah nyarios 3 kali, hiji jalma anu menta ka Gusti Allah dina bulan Ramadan maka bakal dipaparin panyuhunkeunna. Kadua jalma tobat dina bulan Ramadan maka bakal dihampura dosana. Katilu jalma nyuhunkeun dihampura maka dihampura eta dosana jalma dina bulan Ramadan. Ya Allah luar biasa. Jadi ieu bulan Ramadan anu keukeukeun agung sinaran mulyana urang di anu ngaos. Wa yutiku sareng ngamerdekakeun saha Allah Ta'ala bi kulli yaumin dina saban-saban poe min Ramadana alfa alfi atikin minanari. Alfa alfi mah alfa sarebu alfu sare alfi sarebu. Jadi 1000 juta berarti 1000 kali 1000 berapa? Juta. 1 juta. Apa 1000 kali 1000 Pak? Hari 1000 teh 1000 kali 1000 jadi 1 juta. 1 juta teh 10. Ini 1 juta 10.000 ah. Hari 10.000 teh 1 mana? 10.000 kali 10.000 100. Nah ya teh. Ayeuna 1000 di 1000 berarti 1 juta. Berarti 1000 kali 1000 10.000 berarti 1000 kali 10.000 1000 kali 10 berarti 1 juta. Pintar gampang. 1000 kali 10 teh sok 1000 kali 10.000 na 1000 itu 1 juta. Amun 1000 kali 1000 nya 10.000. 1000 kali 10.000 berarti 1 juta. Setiap dintenna Allah memerdekakeun 1 juta anu eta ngahak jelema masuk kana neraka. Hebat loh berakalikeun. Jadi dina setiap bulan Ramadan Gusti Allah memerdekakeun ka jalma anu loba dosana 1 juta anu eta jelema 1 juta teh ngahak jadi ahli neraka. Enggeus tembus ahli jadi ahli neraka. Qul istujiba ada ba kagini. Qul istujiba anu ngahak eta jalma teh al adaba kana siksa. Jadi Gusti Allah memerdekakeun 1000 teh jadi 1 juta. Anu eta 1 juta teh jalma teh asup kana neraka tadi nama teu tulus asup kana neraka nyata poena dihampura dosa Allah. Wa idza kana di mana aya yaumul jum'ati poe Jumaah yutiku ngamerdekakeun Gusti Allah fi kulli saatin dina setiap jamna alfa alfi atikin sare kana 1 juta kemerdekaan minanari. Dina poe Jumaah mah Allah ngamerdekakeun 1 juta anu diperdekakeun anu asup kana neraka. Jadi berarti maneh ya 1 juta we maneh dina neraka kalau luar jangan bisa kalau luar cek Allah ayo keluar bungaheun atuh dina tadina dikerem di keluar tuh bunga kan gitu mah ya bunga keluar cek Allah dina poe Jumaah
Oh, kata kalau luar saya juga jelema. Paidakan akhir yomin di mana-mana datang. Tungtung bulan Ramadan. Buka deh. Akhir datang tungtung bulan Ramadan manggil bunga tuh. Bunga ke bunga. Buka. Akhir naon? Ayo dulu lebaran. Ayo lebaran itu naon artinya? Lebaran kan artinya? Lebaran. Aduh, tereh lebaran. Lebaran kan artinya? Lebaran. Bunga. Aduh, lebaran teh kakara terang. Bunga. Nya bunga anak mau puasa deh. Pasti nggak ada hargu. Kamu nyium. Kamu nyium nya ini. Nah, alhamdulillah di mana-mana akhir bulan Ramadan yuk tiku maka Gusti Allah ngamerdekakeun sabi bilangan jalma anu eta jalma teh ngamerdekakeun Allah timimiti bulan Ramadan. Jadi timimiti bulan Ramadan nepikeun kan akhir 28 poe maka Gusti Allah dihitung eta jalma timimiti bulan Ramadan dina juta-juta karena akhir bulan Ramadan lamun puasa 28 poe isuk nama di fitrah maka Allah ngamerdekakeun sabi bilangan hitungan bulan Ramadan. Luar biasanya. Maka alhamdulillah kurang dina bulan Ramadan dia diisi kunaosnya luar biasa. Insyaallah nyuhunkeun urang sadayana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala muga-muga urang sabada mungkur suping eta bulan Syawal urang sadayana dibersihkeun tina sagala rupi dosa amin, dibersihkeun ku Allah tina sagala rupi kahisian, disucikeun tina sagala perkara kagampangan amin. Amin. Judatul Wahidin nutur katerangan ieu teh dina kitab Judatul Wahidin. Wallahu a'lam. Sakitu we sari-sari teh. Nah, alhamdulillah amin. Dengan saudara enggak